Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu ari ieu bab tentang toharoh. Ya bunayya hei anaking. Qad arabta nyata geus nyaho anjeun. Annaka sanyana anjeun ida aradta di mana-mana ngamaksud anjeun. Antusolliya kana migawe salat yajibu tah wajib alaika ka anjeun naon anta tawaddoa kana ieun migawe wudu anjeun. Wuduan kamilan kalayan wudu anu sampurna. Wa hadal wudu'u tah ari ieu wudu teh eta nauun hiji warna minat taharati tina susuci. Wa hunaka tah nuduhkeun ka anjeun di dieu anwaun ukhra kana warna anu sejen. Wa hiya nyaeta al-ghuslu adus wa tayammumu sareng tayamum. Wa izalatun najasati jeung ngaleungitkeun kana pirang-pirang najis. Fattaharahu maka anapun ari Yesus suci eta arba'atu anwa'in aya opat pirang-pirang warna. Al wudu'u kahijina wudu, asani nomor kaduana al ghuslu adus, asalis katiluna at-tayammumu tayamum, ar-rabi nomor kaopatna izalatun najasati ngaleungitkeun kana najis. Wa qad arabta nyatana geus nyaho anjeun aidon deui annaka sanyana anjeun tatawaddau yen migawe wudu anjeun teh bistimalil ma'i kalayan kudu make cai. Wadalika tanya kitu deui al mau ari cai eta wasilatun hiji cara hiji jalan min wasailit taharati tina mang pirang-pirang carana susuci. Fal ana mangka di dieu nuridu ngamaksud urang sadayana anna ripa kana yen nganyahokeun urang sadayana anwa al ma'i kana pirang-pirang rupa jeung jenisna cai wa aksamuhu sareng babagianna cai. Anwaul ma'i ari pirang-pirang rupa na cai. Wal ma'u ari cai alladzi anu yajuzu meunang anjeun at-tatahhuru susuci anjeun bihi ku itu cai. Eta sab'atu anwa'in aya 7 pirang-pirang warna atau pirang-pirang rupa. Ma'us sama'i kahijina cai teh aya cai langit. Al-matoru tegasna cai hujan. Asani nomor kaduana ma'ul bahri nyaeta cai lautan. Asalisu nomor katiluna ma'un nahri cai walungan. Ar-rabi'u ma'ul bi'ri nomor kaopatna cai sumur. Al-khamisu nomor kalima na ma'ul aini nyaeta cai nyusu atawa mata air. As-sadisu nomor kagenepna ma'us salji eta cai es. As-sabi'u nomor katujuhna ma'ul barodi cai tiis atawa cai ibun. Aksamul ma'i ari pirang-pirang babagian cai. Yan qasimu narima kabagi naon al ma'u itu cai ila arba'ati aksamin kana opat pirang-pirang bagian. Al awwalu ari nomor kahijina eta tahirun suci itu cai. Pinapsihi dina dirina itu cai. Mutahhirun tur bisa nyucikeun itu si cai ligoirihi kanuliana. Ghairu makruhin jeung teu dimakruhkeun naon istimaluhu migawena itu cai atawa makena itu cai.
wa huwa tahari itu cai teh al maul mutlaqu disebut oge cai mutlak. Ae tegesna alladzi anu yusamma dingaranan itu si cai teh maan eta cai bila qaidin lazimin anu teu aya qaid lazim. Amal maul jaujil hindi anapun ari cai kalapa annarojili tegesna kalapa fala yusamma tegesna dawegan fala yusamma maka teu dingaranan atawa teu bisa disebut itu cai dawegan alma al mutlaqo cai anu mutlak. Fahuwa ari itu cai dawegan teh tohirun suci fi nafsihi dina datna itu cai suci cai dawegan teh. Ya juju jeung menang surbahu dipake nginum itu cai dawegan. Walakinnahu tatapina itu cai dawegan teh ghairu mutahhirin teu bisa dipake susuci atawa teu nyucikeun itu si cai li ghairihi kanu liana. Fala ya juju maka teu meunang anjeun atatohuru susuci anjeun bihi ku itu cai dawegan. Wasani jeung nomor anu kaduana tohirun eta cai teh anu suci pinapsihi dina dirina ghairu mutahhirin jeung teu nyucikeun li ghairihi kanu liana. Fala ya juju maka teu meunang anjeun istimaluhu miga makena kana itu cai fil wudu'i dina wudu wal gusli jeung dina adus wala fi izalatin najasati jeung teu meunang dipake pikeun ngaleungitkeun najis. Wa huwa tahari cai anu ieu nau'ani eta aya dua. Al awalu nomor kahijina eta al maul musta'malu cai anu urut make fi rofi hadasin dina ngaleungitkeun najis. Ae fil wudu'i tegesna urut dipake wudu awil gusli atawa urut dipake adus. Au fi izalatin najasati atawa dipake ngaleungitkeun najis. Asani jeung ari warna atawa cai anu bagian model kaduana tina cai nomor kadua nu ieu al ma'u eta cai alladzi anu tataghayyaro barobah itu si cai bimukhalitin kusabab aya anu nyampuran kana itu cai tohirin bangsa anu suci. Kama il qahwati sapertikeun cai kopi awisai atawa cai teh. Wasalisu jeung ari nomor katiluna eta tohirun cai teh cai anu suci pinapsihi dirina itu cai mutahhirun tur nyucikeun li ghairihi kanu saliyana makruhun tapi makruh naon istimaluhu makena kana ieu cai. Wa huwa tahari ieu cai teh al maul musyammasu cai anu kapoe. Ar-rabi'u nomor kaopatna eta maun mutanajjisun aya cai anu kanajisan fala yajuzu maka teu meunang anjeun naon istimaluhu makena kana ieu cai fil wudu'i boh keur wudu au ghairihi atawa salian ti wudu. Wa huwa bari ari ieu cai teh nau'ani aya dua kelas. Al ma'u nomor kahijina al qalilu cai saeutik alladzi anu halat tumiba fihi kana itu cai naon najasatun najis sawaun kana nya kitu deui kabuktian mutaghayyiron barobah itu cai amla atawa henteu barobah sanajan barobah atawa teu barobah
cai anu ieu mah najis. Asani nomor kaduana eta almaul kasiru cai anu loba, al mutagoyiru anu barobah itu cai binajasatin kusabab kadatangan najis. Wal qalilu jeung ari cai anu saeutik eta mah kana kabuktian itu cai duna kullataini kurang tina dua kulah. Wal kasiru sareng ari cai anu loba eta mah perkara atawa cai balago anu tepi itu cai kullataini kana ukuran dua kulah au aksaro atawa leuwih loba. Wal kullatani jeung ari cai anu dua kulah ibaratun eta digambarkeun an miqdaril ma'i kana saukuran cai alladzi anu tasauhul birkatu tepi itu ukuran cai tuluha panjangna itu wadah diroun eta sasiku warubun wa arduha wa umkuha jadi panjangna wa arduha warubun jeung sakotakna sakabehna nu opat wadah teh wa arduha jeung lebarna wa umkuha jeung jangkungna kadalika eta sarua au tuluha atawa panjangna wa arduha jeung lebarna wa umkuha jeung jangkungna teh eta nahu situna sentimetron eta panjang lebar jeung jangkungna teh aya dina 60 cm. Wa huwa yusawi atawa volumena itu wadah teh 216 litron karena ukuran literna minal ma'i tina cai. Summa wallahu a'lam.